Dur Johor Haji Pendi ngagibrigan karung kene. Naon wajib? Dagang. Ya Allah. Batur bah sarolat ke masjid ka musala ieu mah ngagebrigan karung be. Datang ka dur asar ngagebrigan karung kene be ieu teu bisa mempertahankan daripada keindahan kesempurnaan manusia ente mampu mempertahankan wa amilu sholihat salat cak Allah masih ngagebrigan karung salat cak Allah masih di sawah kene salat cak Allah masih di pabrik kene salat cak Allah masih di kantor kene tah ieu teh yang merendah bakalna leuh Tukang pidato kumaha eta? tukang pidato sentimen yang make kipodoli heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati. Sholawat urang sanjungkeun kaharibaan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Para juriat nabi urang anu mudah-mudahan ku hadirna juriat turun rahmat di tengah-tengah urang. Para kiai baik nu kolot maupun anu ngora, baik kiai nu asli atau nu palsu. Ih, geus ngarasa sorangan. Boleh dicoba. Mudah-mudahan para kiai aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah anu mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kakuatan, dipaparinan kategeran pikeun ngalanjutkeun dakwah Islamiyah anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kumna hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kumpul orang di dieu ieu pasti beda-beda. Beda kahayang, beda pikiran, beda bentuk, pasti beda. Sebab ieu nu aya nu kumpul di awak urang teh ieu aya anu kadeleuna jelema tapi sabernama orai. Aya nu kadeleuna mah jelema tapi horenganan setan. Aya nu kadeleuna jelema horenganan maung. Ieu mah deuk najabe kira-kira Haji Pendi jelema asli apa orai apa setan apa maung? Asana setan aya di Haji Pendi, maung aya, orai aya, jelema mah eueuh. Ya Allah, orai komo nu disebut orai koros.
nya nama pikirana barang hakan banyak nama geus teu mikiran naon nya nama pokona mah leumpang nu penting barang hakan Tong pidato teman. Udah li karek datang. pokona mah naon bae nu penting nya nama barang dar bae pikirana kejeung beuteung Wajib itu mah. tuh segala wajib eta orai koros ngaranna matakan iya Haji Pendi kira-kira potongan orai koros apa lain itu emangnya nama bentuk negara rada kos orai Masa pakai tasbih poros. ya Allah ya Rabbi anu paling berbahaya tia bentukna manusia jero nama setan ya setan mamun aya rangda nya nama sok susuit beta setan tah jelas kan setan lain dia setan bener Beb ya Allah ya Rabbi Gusti doaku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah nyiptakeun manusia fi ahsani taqwim dengan bentuk anu sangat sempurna makhluk Allah hewan-hewan baik hewan anu aya di darat maupun hewan anu aya di laut makhluk Allah naon baik eueuh nu sempurna manusia maka ieulah pertahankan urang ku Allah diberi anugerah makhluk nu disebut manusia fi ahsani taqwim bentuk anu paling sempurna jelas kotok nya namakan lempang make suku be laju nyatu anak make naon papatuk lamun Haji Pendi kan lempang akur jeung kotok make suku nya nama barang daharna tilok make leungeun sok dipacokan Ayo seueuh ya. yang diraseubeut tuh kebo opat sukuna ya kan lempang terus bae tapi nya lamun barang dahar make sungut cak urang mah tuh suku be nu hareup dipake nyatuan dipake nyekelan iya kan iya kan nuduhkeun kesempurna tapi kan Haji Pendi Masya Allah betapa sempurna luar biasa Masya Allah hoi Ahsan. Baik. lempang make suku pantes luar biasa cukal cekal make leungeun cubak-cabak make naon S2. make S2 ya Allah tuh Masya Allah betapa sempurna moal aya nu sempurna manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rodadnahu aspala sapili lamun urang dia iya urang kawaron aya nu merek kebo kolot daek embung kebo kolot daek embung atuh daek dipencit dipanggang ngeunah kan embek kolot daek embung tapi lamun Haji Pendi kolot daek embung berarti yes ieu teh mahalan kebo apa mahalan Haji Pendi mahalan kebo summa rodadahu aspala sapil Gusti doa agung geus ulah diukurkeun kejeung kebo lah kejeung hayam be kejeung hayam di dieu misalna aya nu mamoal anak hayam ye sanu hayang parebut moal ye kuari Haji Pendi ye sanu hayang Haji Pendi parebut moal Jelas lah. Kering moro. diwakafkeun jebol anu daekeun summa rodadnahu aspala sapilin merendah luar biasa ya Allah Gusti nu agung geus kolot geus teu bisa nanaon kuari sanajan Haji Pendi dikawainkeun ke jeung parawan
Geus moal bisa nanan paling gendelekeun bek ieu. Kata siapa? Bari ngareng hapaeh ujung nama. Tega pun. Ya Allah ya Rabbi. Artian jelas. Tapi untung luar biasa lantaran orang teh diberi keimanan ku Allah, illal ladzina amanu, nu beriman ka Allah, iyalah anu kembali mempertahankan kesempurnaan kemanusiaan. Alhamdulillah urang ku Gusti Allah diberi sempurna manusia, kemudian terus merendah, tapi ketika aya iman iyalah kembali manusia sempurna leuwih tina sagala-galana. Masya Allah, alhamdulillah. Wa amilu sholihat. Pen hayang sampurna jadi manusia hayang. Pasti sampurna lah. Wa amilu sholihat. Lamun aya pondok pesantren di dieu teh rusak, kemudian Haji Pendi boga duit, siap henteu ngabangun pondok pesantren. Wah, sering tuh sering. Wa amilu sholihat. Awas. Ya Gusti Haji Pendi padahal boga duit, terus pesantren deg beges dengdek TTP jongjon be nyana tete tertarik karena pembangunan pesantren, majelis taklim butuh sabarema pembangunan jojong be padahal boga duit. Cak Haji Pendi daripada di ka pesantrenkeun, daripada di ka majelis taklimkeun, maningan mau jablay Bung ka alam Kiai. Bung ka alam. Ieu ragag Haji Pendi mempertahankan kemanusiaan berarti ngagejlug deui rendah deui. Mulai gede. Mulai gede. Wa amilus sholihat. Ya Allah ya Rabb. Gusti nu agung. Ulah loba deula-deula. Aya nih dia. Ya Allah. Nya nama dihareupeun kiai keur ceramah neulean ape dideuleu ku kula teh mah jablay mah lulu. Ya teu beres. S2 na Kiai. Segala aya S2. Naon eta S2? Huhu. Jabalani. Ya bahasana kula masalah mamawa jelema. Orenganan setan ya. Ya Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang kabeh ieu teh mampu mempertahankan keimanan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat orang teh tetap mampu mempertahankan iman. Amin ya robbal. Mudah-mudahan bisa mengisi iman dengan wa amilus sholihat. Jelas. Dur johor Haji Pendi ngagibrigan karung kene. Wajib Kiai. Naon wajib? Dagang. Ya Allah. Batur mah sarolat ka masjid ka musala ieu mah ngagebrigan karung be. Datang ka dur asar ngagebrigan karung kene be ieu teu bisa mempertahankan daripada keindahan kesempurnaan manusia, ente mampu mempertahankan wa amilus sholihat. Salat cak Allah masih ngagebrigan karung, salat cak Allah masih di sawah kene, salat cak Allah masih di pabrik kene, salat cak Allah masih di kantor kene. Tah ieu teh merendah bakalna leuh. Tukang pidato kumaha eta? Tukang pidato sentimen yang make kipodoli heran. Ya Allah ya Rabbi. Iya penting wa amilus sholihat. Mantakan ulah aneh jelema padahal mah gagah dibere ieu teh gagah boga harta anu sangat luar biasa bahkan boga jabatan tapi
teu salat merendah bakalna ulah aneh sanajan boga jabatan tapi rendah menurut Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah geus ngarendahkeun rendah menurut para malaikat Allah, mun geus para malaikat ngomongkeun rendah seluruh makhluk tatangkalan batu kabeh ngarendahkeun ka Haji Pendi nu tilok salat. Jelas euy Uluhum. uluh Udah sholat kan? nyana doang sebenarnya. Ya Allah, wa amilus solihat, beramal soleh. Takwa berarti kadituna imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisalul awamir, naon nu ku Allah diparentahkeun dilaksanakeun, naon nu ku Allah dilarang kunyana teh dijauhan, dihindari, ditinggalkeun, ngajauh tina larangan Gusti Allah. Coba Haji Pendi mun aya jablay lewat tek be dilarang ku Allah nempo Haji Pendi neuleuh apa henteu? Neuleuh lah. Tuh. Ya Allah. Panonan Ki Haji. Syaiton tamah. Orang liwat kok Gusti doaku larang da liwat aturan mecicingkeun peureumkeun ulah disuitan tuh. Bakal leuwih rendah Haji Pendi daripada hayam, daripada bebek, daripada embe. Jelas? Fi ahsani taqwim, pertahankeun kemanusiaan anu sangat luar biasa ahsani takwim melalui iman, melalui amal soleh. Insya Allah dengan iman bisa mempertahankan ahsani takwim. Insya Allah dengan beramal soleh bisa mempertahankan ahsani takwim. Ialah melalui imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jelas, Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masya Allah, zaman geus sangat luar biasa ya. Gusti nu agung lain saeutik kuari nu datang ka kaula Ustad Careuri kunaon maneh Ustad ieu teh apa geus teu panggih dahar Kiai alhamdulillah berkah dahar apa geus teu bisa ngarokok Masya Allah tilok meuli gura loba nu marere laju kunaon ieu duh Masya Allah pamajikan kula dipake tatangga. Coba ayo ditanya jo dia zaman geus datang ka dieu Gusti nu agung pamajikan ustad atau komo lain nu ustad geus pacampur luar biasa zina teh geus masyaallah kuari pohara luar biasa geus naujubillah summa naujubillah min jali beuh masyaallah tah ieu lah anu nyieun hancur permaksiatan anu sangat luar biasa mantakan yuk kembali urang ka Allah Subhanahu wa taala. Naon anu terjadi cuaca teh panas anu sangat, naon anu terjadi perekonomian teh gunjang ganjing anu sangat parah, naon anu terjadi anu nyieun teu ngeunah urang teh ieu adalah permasalahan tina permaksiatan urang kabeh. Mantakan eueuh deui yuk nu bermaksiat deuk pejabat tah deuk rakyat biasa tah deuk jelema kumaha bae kembali ka Allah Subhanahu jang supaya fi ahsanita taqwim. Eueuh deui kajang mempertahankan itu urang yuk dedeketan jeung para kiai, dedeketan jeung para ustad, dorong anak orang ke pondok pesantren. Masya Allah kuari nyaran pondok pesantren kieu bale rombeng kieu geus wese luar biasa, wese nya wese Gusti baheula mah urang lamun ka Jawa Timur, mulai Jawa Tengah Jawa Timur ka ditu teh gudangna pondok pesantren salap kabeh kuari tek ka ditu ka Jawa Tengah Jawa Timur geus hese nyaran pondok pesantren salap nu aya geus kabeh yayasan modern hese luar biasa.
Lamun ka ditu ka Banten moal aya pondok pesantren modern baheula mah yayasan ku boy pesantren Bale Rombeng ngayapak gudangna di Banten ku ari nyaran ka teu geus mulai hese atuh komo Tangerang Pondok asli abdi mah. pondok asli lembur pondok teh mah mentakan orang doakeun pondok pesantren Darul Falah ieu mudah-mudahan ku Allah diberi keberkahan diberi kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah bemper terakhir di urang teh ya ieu nu sangat luar biasa pondok pesantren salaf Gusti. Pondok pesantren salaf teh ieu didirikeun ku Wali Songo baheula Syekh Malik Ibrahim pohara teh Syekh Malik Ibrahim teh ti ditu ti wilayah Hurosan teh semenanjung di wilayah Uzbekistan, Turkmenistan terus sampai dataran Irak. Siaran kuari di Uzbekistan pondok pesantren salaf geus eueuh hiji jajan. Di Turkmenistan geus eueuh hiji jajan. Kunaon di bumi hanguskeun ku Uni Soviet baheula. Ya Allah nu ayeuna Rusia anggeus kabeh dibantai para kiai-kiaina sehingga ayalah Jabal Ulama tempat pembantaian para ulama-ulama. Nu aya kuari barodoh anu sangat pohara. Masya Allah. Alhamdulillah di urang anu masih kokocoran ti ditu walaupun sumberna ditu geus arareueuh masih aya keneh saeutik-saeutik terus be mudah-mudahan bisa kapertahankeun. Tak iyalah kajang mempertahankan kemanusiaan pi ahsanitak takwi ngaji tek be di pesantren salaf. Urang mamawa beas tek be ngaliwat cak kiai cak guru pokona mah salama satahun teh ya geus ulah waka ngaji ngaliwat bae. Aku bodoh kiai. Bodoh tuh. Paitan. Ya Allah. Pokona mah di pondok mah ku ngaliwat doang ya berkah. Masya Allah. Terus tahun kedua diuk beheulan di majelis teu waka kudu nyoret heulana. Tahun katilu kawin atuh can ngaji tah barang. Hei, kaluaran pondok pesantren sanajan ngan ngaliwat doang, kaluaran pondok pesantren sanajan ngan ukur salah kadar ieu teh neuleuh doang can bisa nyoret naon. Moal bisa katipu ku sasaha moal ketika moal aya kaluaran jebolan pondok pesantren nu asli luar biasa moal aya nu ngomongkeun aing tos kapanggih jeung malaikat Jibril. Jelas tah ieu gara-gara Haji Pendi ngan ngaku doang da jeung pan ngakuna tos main catur jeung haji jeung eta jeung malaikat Mali. Segala main poli jeung malaikat Ridwan. Wah teu beres Haji Pendi. Nah ieu mantakan ge moal katipu pondok pesantren. Kunaon? Atuh kurikulumna nu diajina Masya Allah timulai bebelajar rukun wudu sapina karya saha karya eta teh salah satu guru Syekh Nawawi Tanara Syekh Salim bin Sumair. Ya Allah naik saeutik ka belah dituna nu diaji teh Riyad karya saha Syekh Nawawi Tanara Al Bantani moal eta teh moal bisa katipu luar biasa wali Allah nu ku urang dikaji ge karyana teh Syekh Nawawi Tanara Al Bantani samemeh ngajai rurukunan dina Riyad teh geus dimantepkeun keyakinan dirinya lah tentang akidah moal ngagilak moal mengkol luar biasa pohara terus naik deui ka luhur pohara Masya Allah ieu teh aya adab-adaban dina kitab pondok pesantren salaf mah adab-adaban anu sangat luar biasa sehingga ku adab-adaban teh moal berani ngomongkeun teh oh ieu teh Habib tentang lain Habib moal daekeun asli pesantren salaf mah moal daekeun pokona mah nyana ngaku Habib teh iya Habib besi nyana teh kurang dilainkeun ku mah lamun bener engke jaga di Rabbul Jalil dipejet siapa cak malaikat ayo lamun nyana ternyata lain Habib urusannya nyana
urang mah geus betazim. Itulah pesantren salaf teh ngadidik adab anu sangat luar biasa, moal berani mengkritisi para habaib-habaib. Maka kiai anu terus memprotes karena para habaib-habaib ieu masih dipertanyakan pendidikan pesantren salafna. Jelas mantakan yuk kobarkan kembali semangat pesantren salaf di ujung Banten terus sampai ujung Jawa Timur kembali, supaya adab di Indonesia teh seperti adab baheula nu dibawa ku para wali songo. Jelas. Masya Allah hadirin rahimakumullah, tingali di pesantren salaf mah moal aya tawuran. Moal aya demo pesantren salaf mah hari Haji Pendi mah adeuh sakedeung tawuran, sakedeung tawuran. Tah ieulah kudu dikaji, berarti apa dan siapa yang salah, kurikulum nu diajarkeun tah atawa kumaha, apakah ieu teh geus eueuh adab atawa kumaha. Ieu kudu ditinjau sebenarnya ada apa dengan pendidikan kuari terus tawuran anu eueuh di pesantren salaf mah tawuran. Geus be nya nama dahar saaya-aya be teu boga nanaon atuh geus be ngadaharan kerak urukum teu babaturan, ngarokok ge nyaran buntung be lamun geus teu boga. Mun geus hese-hese mah kos Haji Pendi maling nu babaturanna atuh diusir tangna lapar wajah. Masya Allah, laqad khalaqna fi ahsani taqwim teh penting luar biasa. Iyalah supaya orang mempertahankan ahsani taqwim, keindahan manusia sempurna anu ku Allah di ieu tia ku Allah diciptakeun eueuh deui supaya orang yu dedeketan jeung para ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat anu sangat luar biasa. Jaga engke dina poe kiamat aya kisah nu sangat parah. Begitu tek saya Haji Pendi di dele amaliyahna masya Allah berem kabeh, salat eueuh, sodakoh tilok, mawaan jablay pasti, ngojek geus harengesen malaikat malik ini makanan gua ini. Akhirnya dilaporkan ke Gusti Allah, Gusti aya naon malaikat, aya hamba Gusti anu ngaran Haji Pepen Supendi BF lain AF yang pintar. terus ternyata rapotna berem kabeh Gusti eueuh kabagusan sama sakali. Ieu mah pinarakaeun Darah korban kemari Kiai. darah korban. Korban man. Matakan kaula minta izin dek dibalangkeun Gusti. Cak Allah coba pariksa, tanya apakah nyana boga kawau kiai atau henteu. Gurukulan Barang diproses teh ya, waduh janda mah teu wauh ka kiai, kadeleuna doang. Ari wauh maka kiai, cinta maka kiai atau panjung jangjing ieu mah malah nu kiai dicokotan. Ya Allah ya Rabbi. Dilaporkan deui ka malaikat, Gusti aya naon? Barang diperiksa ieu mah jelema teu wauh ka ustad, teu wauh ka santri, kau mau ka kiai mah teu wauh. Ya Allah, cak Allah malaikat coba tanya deui janda teh, sugan pernah ngaliwat ka imah kiai? Ngaliwat tuh. Tanya deui, Mang, ya pernah teu ngaliwat ka imah kiai? Jak wala matu teu wauh ka kiaina ge atuh ngaliwat ge tilok, enak malah mendeuleu imahna ge. Teu kadeuleu. Ngan kula dina hiji waktu kula boga embe, terus embe kula leungit teh kukula di siaran, terus be palebah keur di siaran hujan gede, laju kula ngiuhan di pipir imah, horenganan imah anu kula di kiuhan teh eta orang imah kiai. Kula teu nyaho pokona mah ngiuhan bedinya. Tah laporan malaikat, tah Gusti nyana pernah ge ngiuhan di imah kiai lain ngahajakeun nyaran embe doang. Cak Allah malaikat hampurakeun eta jelema lantaran pernah ngiuhan di imah kiai geus kasorgakeun bae. Masya Allah.
Gusti dagu tayelah watakan orang bunga luar biasa insyaallah kukumpulan di dia ieu teh bagian daripada cinta ka santri, cinta ka ustad, cinta ka kiai, cinta ka guru urang almagfurlah. Insyaallah urang dihampura dosa kabeh amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin wal hadu anjay hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mantakan intina yuk ajaran guru urang anu baheula mondok terus baik di guru-guru kiai salaf, guru nate terus kadituna kiai salaf masya Allah. Di dia Abah Haji Juhri teh masantren di Cilongok di Abah kula masantren diantara guru nama Mama Palawira boga guru Mama Sidik Baros, Mama Sidik Baros teh boga guru Syekh Nawawi ieu teh Mandaya, Syekh Nawawi Mandaya teh atuh boga guru Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Nunggus jelas tenar kawalianana berarti kan ilmu nu dibawa ka dieu ka pasantren ieu di wilayah ieu insyaallah nyaangan lembur kawaron jeung sekitarna karena ieu ilmu teh meunang ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tu Syekh Nawawi Tanara beuh saantero guruna anu di Mekah bae termasuk salah satu guruna Syekh eta teh Zaini Dahlan, Syekh Sato Dimyati jeung sajabana terus kaluhur masya Allah belegedegan anu ieu teh insyaallah terus bae nyambung datang ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap geus urang mah tuturkeun be cara-cara kiai nu baraheula make kitab-kitab kuning cak bahasa umumna anu geus insyaallah moal nyalahan daripada pemikiran-pemikiran nu kuari nu teu pararuguh geus urang ulah terlalu diperdulikeun, ulah terlalu dieukeun. Urang memandingan yuk jaga diri urang, jaga keluarga urang ku anfusakum wa ahlikum naro melalui yuk deketkeun anclupkeun awak urang, anak incu urang, keluarga urang ka pondok pesantren seuna nyaho ka Allah Subhanahu wa taala, seuna daek beramal soleh. Ieu lah anu ku Allah disebutkeun illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa urang, mudah-mudahan urang akhir hayat aya dina kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-maqbulah sekeluarga kabeh ieu teh Abah Haji Juhri, Bu Hajah Muniro, Abah Haji Emi Soemi, kemudian Muhammad Nurul Hidayat, termasuk Ahmad Muhibbu Tobri dihampura dosana, caang di jero kuburanana, dilega di jero kuburanana, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untungnya nama pasti lantaran di jero kubur teh alam barzah aya raudhah min riyadil jinan, taman-taman sorga. Jang saha jang jelema anu maot mawa iman Islam, yakin almarhum almarhumah aya dina iman jeung Islam. Raudhah min riyadil jinan jang saha jang jelema anu tukang salat, sedengkeun geus kamaklum kasaksian ku urang bahwa ieu almarhum almarhumah tarukang salat kabeh. Raudhah min riyadil jinan taman sorga jang saha jelema anu tukang ngaji, sedengkeun ieu mah kabeh tarukang ngaji kabeh. Raudhah min riyadil jinan jang saha jang jelema anu tukang sodaqoh, ieu teh arahli sodaqoh kabeh. Nu paling ngeri di alam barzah aya huproh min hupariniron jang saha jang jelema anu tukang nyokotan berkat guru. Haji Pendi halal kita kiai tayelah dicukupkan sakieu mau isoh ti kaula, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Bibarkati umil Quran. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya aliyu ya kabir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya farijal hammi wa ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham dafi al bala ya Allah dafi al bala ya Rahman dafi al bala ya Rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.